Assalamualaikum, tepang dari sarang simkuring ujang combro. Seperti biasa dinu danget ye simkuring bade midangkeun deui caritaan dongeng ngeunaan si kabayan. Mung aya nama dongengna nu jadi judulna nyaeta si kabayan menang hadiah. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Lain ibur salah lembur deui basa si kabayan menang hadiah duit Rp 100 juta teh. Tapi oge ear sanagara. Ari ku kituna nya oge ayeuna teh kasebutna zaman internet. Tapi acan aya anu ludeung kawa si kabayan. Kieu dongengna teh. Di hiji lemburna si kabayan kaasup salah saurang anu pangmasakatna. Imah dingding bilik lante palupuh hateup dangdaunan gararing. Imah anu henteu mangjingjeng zaman. Tapi henteu kitu ceuk si kabayan mah. Rek zaman mana wae oge pamimpinna saha wae oge ari teu gablek duit mah nya kitu we kaayaanana. Najan imah butut duit teu boga, si kabayan mah angger we kedul bin eueuh ka daek. Kapaksa daek gawe teh bane wae geus eueuh tatangga jeung kawawuhanana anu mere nginjem beas. Matak basa datang Mang Ulis nawaran pagawean, si kabayan hageut nyanggupan. Kabayan, maneh teh ayeuna mah jadi warga anu diutamikeun, ceuk Mang Ulis hari weus-weus. Desa boga pagawean anu ditunjukna oge ti Jakarta, ti puseur nagara. Cenah ceuk urang Jakarta. Maneh jeung sabangsana anu kudu ngagaweanana. Maneh jeung sabangsana teh dihormat ku nagara. Walah ari kitu ngagawean naon Mang? Tembal si kabayan hare-hare. Ceuk pangalamanana, lamun Mang Ulis datang paling ngabejaan isuk aya kerja bakti. Ngadeugeun toilet umum di sisi jalan kahuma. Sok pamohalan teuing. Keur naon toilet umum di urang? Patali marga di urang mah acan rame. Atuh patani anu rek ka kebon jeung kahuma cer we di mana wae oge bisa. His, tong nyacamprah maneh. Ieu teh sesuai dengan sebagainya desa anu maju, terdepan dan modern. Kudu aya toilet umum. Si kabayan katingali nyengir. Maneh kudu daek jeung bisa jadi tukang nembok. Diburuhan jeung dibere dahar unggal poe ku dana desa, ceuk Mang Ulis. Tah lamun pok atuh ti tadi nyarita kitu. Ngadeugeun toilet umum pasti hade. Uing pasti bisa jeung daek. Komo lamun aya perskot ti heula? Cek si kabayan tuluy ngaharewos. Si iteu geus 2 poe saukur kararaban seupan sampe. Perskot mah eueuh, teu meunang. Tinggal ka warung atuh bari tembongkeun senok tembok. Orang sedi gawe, gajihan, dilunasan. Si kabayan ngajak sasalaman bakat ku satuju. Isukna si kabayan geus indit ka tempat gawe. Aya kana 10 urang warga anu dihiras teh. Kabehanana kaasup jalma pangmasakatna di eta lembur. Puguh atuh dana desa anu dinaderna kudu padat karya tunai. Hartina kudu ngagawekeun warga masakat anu henteu boga
pacabakan matuh. Acan oge der gawe nyawae geus aya lalawuh kopi jeung kuah kue. Katut lepet tahu jeung gorengan. Si kabayan sumanget nyen kopi. Sasarap lepet tahu jeung melenyun udud. Basa pakuwu pidato, si kabayan ungut-ungutan. Siga anu nya ngabandungan. Padahal mah ararasakeun nikmatna udud bari moyan jeung beuteung seubeuh. Gawe anu ka-10 urang teh kaasup na suhud. Itu ieu pilih genti nembok jeung jadi laden. Kaasup si kabayan da puguh kawowoy ku dahareun jeung kopi rokotea. 10 poe ti harita toilet umum teh geus ngadeg. Samemeh balik anu 10 urang teh dipanggil saurang-saurang. Kabehanana sukaseri dibagi amplop. Si kabayan oge kitu, tapi basa ngabuka eusi amplop, biwir si kabayan langsung monyong. Basa salpan urang baturna baralik si kabayan mah manggihan Mang Ulis. Cek atuh kira-kira manya kuring dibayar 30.000 sapoe. Apan basa Pak Presiden bubulusukan ka pangawungunan dana desa buruh teh kudu normal. Lamun teu 100.000 sapoe nya 80 lamun jadi laden. Cek si kabayan. Cek saha eta? Mang Ulis tegeg. Cek koran. Basa uing maca bungkus lauk asin oge kitu. Hayang gaji gede sakitu mah jung wae gawena dina koran. Si kabayan panasaran. 2 gaji Rp 300.000 teh dibikeun satengahna ka pamajikana si Iteung. Sesana dipake ongkos ka kota. Tuluy si kabayan ngadatangan kantor koran. Puguh wae redaksi koran atoheun pisan basa apal perkara anu dibawa ku si kabayan. Dana desa di lembur si kabayan nyiksa warga masyarakatna. Kitu cenah dinu judul redaksi koranna teh. Berita eta teh terusna viral dina media sosial, media online, TV, sumebar ka mana-mana. Puguh KPK salaku Komite Pemberantasan Korupsi terusna newak ka eta pakuwu jeung sabalad-baladna. Sing horeng teh unggal Rp 100 juta dana desa anu beak pikeun dipake pangwangunan mah ngan kaanggo ukur 50 dugi ka 60%. Tidinya si kabayan molohok basa dibere hadiah duit Rp 100 juta ku KPK. Tah sakitu pamiarsanya kumaha dongeng ti simkuring serunya. Ih teh pikeun caritana ngeunaan si kabayan menang hadiah dinu salah sahiji redaksi TV saurna mah. Pikeun manehna tiasa ngabuktoskeun kasus anu janten masalah dinu ngawangun salah sahiji toilet umum saurna mah di desa si kabayan linggih. Itu ku Ujang Combro teh dibaca nembe. Mun atuh ka pamiarsanya punten bilih simkuring kirang dinu palabahan ngecapkeun nyaritakeun bilih aya kakiranganana. Ampunten nya. Mugi we tiasa ngahibur baraya Ujang Combro. Engke atuh diantosan dinu sesi danget anu sanesna nya. Mangga pamirsa simkuring bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.